Mawa endog salah, teu mawa endog masih kene salah. Nya atupan biasa nage tiap kali jajan seblak teh sok mawa endog sorangan. Jadi sakali nah teu mawa teh jadi rada aneh gitu. Nya atupan eteh bisi wareg teuing, ieu ge kapaksa jajan teh bakat ku hayang. Tapi dah heueuh nya barudak tong boroning maraneh. Keur bulan puasa kieu mah eteh oge teu mimiti awal pertama puasa, unggal beurang teh sok diniatan rek nyeblak we. Tapi da geus buka mah kumaha ning boro-boro nyeblak, minum hungkul oge geus wareg. Coba di dieu maraneh aya nu kitu teu dak? Mun ti beurang teh sok sagala diniatan, sagala dicipta-cipta, rek nyeblak teh ya, rek ngemih teh ya, rek ngebaso teh ya. Ari ning geus buka mah nya tong boroning ngadahar nu lain. Karek minum hungkul ge sok wareg. Tah di dieu da eteh ngaruy nempo seblakna, nya geus we ngilukeun masak bahas lu biji. Menta we caina saeutik. Tah tong heran lamun aya si Inces jajan, pasti we leungeun jeung bibirna teh daek cicing. Tuh coba eta ngarah naon leungeun ngahalang-halang kamera. Geus nyaho eteh teh rek mahekeun seblak. Tah apal teu barudak di dieu teh lain leungeunna hungkul nu teu daek cicing teh. Bibirna ge kumat kamit we ciga nu keur maca mantra.